anak dari Surabaya nih ya, nama anak namanya siapa? Kakarak, bagaimana keadaan? Nah, iya betul. Waalaikumsalam. Ijlis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus acak-acakan orang sebel pada toko situ mah. Misalkan ke naon segala nabi, segala naon. Wah, sebareres. Saya tetap adaptasi kos gitu. Melain gitu, atuh tah mangarana egois. Majelis taklim naon lain tahu. Ada Habib datang. Waalaikumsalam. Ini Ki Uji ya. Nyanan orang tuh. Tola'an anak gua Habib Rozak jadi karar. Iya gua dia. Ayah. Tinggalkan baik orang. Ente mau kemana? Nggak ngagungin Nabi ya? Udah Habib aja agungin dulu. Saya nggak sempet nih. Tuh tebak. Tapi eren ya ditinggalkan baik orang. Eren tolak anak. Datang kawajaba doang. Eren. La ilaha illallah. Syekh Abdul Abbas Al-Marasi radhiyallahu anhu. Rijalun mahau awsafah. Jagoan-jagoan ibadah. Lalaki-lalaki anu luar biasa. Ngerahkeun sagala rupa. Waktuna, pagaweana, tingkahna, ucapna. Ngapus kana sifat-sifatna ku sifat Allah. Pagawean-pagaweanana diganti dihapus ku pagawean Allah. Zat Allah. Wa lahum minal asrar. Ta eta teh kos kitu teh adalah suatu perkara anu apa? Amatul aulia, umumna para wali-wali Allah. Lamun urang ibadah bersyariat, moal jadi wali, kejunting tarangna kos PKS, harieu dipantog-pantog bener. Tetep baik sakit gitu nak. Kaitaran hideung ai korupsi terus baik. Beres sama kitu kamuflase. Bohong. Bersyariat doang paling jago katahapan solihin, paling jago. Tadi geus hese. Kuari mah geus bersyariat ditinggalkeun menuju hakikat. Urang geus datang ka tahapan solihin naik suluk. Pakai jalur khusus. Pakai jalur khusus ibadah ke Allah teh. Urang ka Surabaya teh bisa jalan Semarang, bisa jalan gitu Purwokerto terus jalan Kaler tengah kidul. Datang ka dieu. Naik mobilna bus malam, bus biasa ekonomi. Naik mobil kijang, naik mobil carry, naik angkot, macam datangna ka ditu ararangnya. Aya nu make kereta api jalan set datang ka Surabaya. Aya nu make pesawat set datang. Saya teu carita urang. Jalur-jalur khusus. Ieu ge ibadah ka Allah make jalur khusus. Geus teu luak lieur. Andai pakai bus ekonomi mah orang dekat Bandung bagai kiri turun ke cabut naon udah cabut angin tarik gitu bae ekonomi mah terus biasa ajan bus tapi lamun orang naik patas plek yuk ker HS datang gaji plek datang mun teu tabrakan. Iki sarua ka Gusti Allah ge. Teu luak lieur. Berangkat urang. Aya lurah. Naon sia? Berangkat. Aya camat. Nyingkir sia. Aya bupati. Gedeun teu ada. Terus kita berangkat.
Kesedula deuleu. Ninggalkeun makhluk ulah aya di jero hate nu pika deudeuh nu pake kanyaah. Anu dipake kahayang dipake karesep teh eueuh hiji Allah. Ulah aya patula patali ta'aluk kita teh jeung bangsa nu sugih jeung masa pejabat ulah aya. Kitu kene kada dunya ulah aya nu dipake karesep naon bae teh dunya teh ulah hiji Allah. Ngomong doang. Hese. Tapi maka perjalanan beat bakal bisa. Sakumaha tadi. Bayangkeun bae kumaneh ali dunia mah ngajerumuskeun. Tempat nyieun dosa adalah dunia sakitu bae. Mantak jelema loba anu bergelimbang di akhirat kana neraka ku sebab dunia. Atuh maka resep kana dunia naonan. Qad kasura loba pisan ke gitu naon jelema di akhirat teh ieu teh kaduhung gara-gara ieu hirup di dunia resep kana dunia padahal ditinggalkeun. Qad gori nasun kasih. Loba anu dikelekep di dunia. Dikelekep bae enggak. Dikelekep ku dagangan, dikelekep ku politik, dikelekep ku ekonomi, dikelekep ku pergaulan, dikelekep kurangda, dikelekep wah sebatu mah. Dikelekep. Eta teh bopohokeun ka Gusti Allah. Tah eta nu bahaya. Nah, iya supaya ulah resep kana dunia. Urang anggap bahwa dunia ieu tempat nigawean dosa. Seluruhna ieu nu ngajadikeun dosa. Kebal-kebal urang teh resep. Jeung naon atuh? Dia bakal nyilakakeun. Geus. Pegata make jalur khusus. Suluk ngaranna. Mulai kuari hirup teu bisa babarengan ieu di lembur mah indah nyeun gubug. Di mana? Di sawah, tengah sawah, bari melak ponteng. Wih, atuh tah mah tani ngaranna gua gitu mah. Tah orang Tegal tah mah. Lain di ditu di Gunung Karang sorangan. Andapun batu ibadah sorangan. Ini yang kawin oleh sapi, gitu. Lupakan sapi. Saya ibadah. Mentek Syekh Abdul Qadir Jailani kode selusur di hutan. Imam Ghazali di Yordan, terus di Palestina, terus di masjid-masjid sorangan. Imam Syafi'i 3 tahun kholwah bae. Teu kapanggih jeung sa, 3 tahun. Selalu karar itu bae, selalu karar itu. Pepegatan heula. Geus teu ngalingsir. Eta teh kudu boga guru siga teh kayak urang nyepe bae di kamar teh. Diketrok-ketrok ku pamajikan, Kak, kan itu. Nyepi ka kamar ieu. Nyepi ge atuh kan ieu hansip darata. Nyepi, urang kudu geus dilepas-lepas. Nah, kuari geus mulai jeung jelema geus teh hayang, jeung dunia geus teh hayang. Ka Allah we resep hati. Teng, kuari urang teh bertingkah Allah, bersifat-sifat Allah, berpagawaian Allah, berzat-zat Allah. Selalu aya asror sirrun min asrarul hati. Tah, geus naon nu aya kos Allah bae, kuari mah praktekna. Teu ka jelema bager kos Allah barang bere teh. Mun ngomong atuh nasehat, nyaritakeun ka salapeta. Kitu kene sifat-sifatan urang anu pas bae dina Al-Qur'anul Karim bae kuari mah. Geus perasaan urang teh geus lain perasaan urang, harti lain perasaan urang teh eueuh nu aya Allah. Urang ge eueuh nu aya Allah. Mun ditanya mata Allah, ceuli Allah. Nu Allah bae kabeh. Geus serba Allah bae kabeh, ma fi jubati illallah. Allah bae kabeh. Terus tah eta teh sejasa kos kitu teh. Inilah nu paling sulit barijalun nahau awsafahum bi awsafihi wa af'alahum bi af'alihi wa zawatahum bi zatihi. Terus kabeh ge diganti ku sifat Allah, ku pagawean Allah, ku zat Allah. Artina naon? Eueuh urangna nu aya Allah. Khori pasti. Ngan ulah aju kos Habib dea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Janaon-janaon dan ditanya, "Golan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Terus ngacap banyak Qurannya hadisnya dek namuta dek ceramah ya. Kata Habib dia tanya adaptasi tanya heula atuh. Assalamualaikum salam. Anak dari Surabaya nih ya. Nama anak namanya siapa? Kakarak bagaimana keadaan? Nah, iya betul. Waalaikumsalam. Ijlis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus acak-acakan orang sebel pada toko situ mah. Bukan ke naon segala nabi, segala naon. Wah, itu bareres. Tete adaptasi kos gitu. Melain gitu, atuh utama ngaranna egois. Majelis taklim naon lain tahu. Ada Habib datang. Waalaikumsalam. Ini Ki Uji ya. Nyana narang tuh. Tola'an bareres. Iya anak gua Habib Rozak jadi karar. Iya gua dia. Ayah. Masya Allah. Aku regos gitu teh biasa bae sih ge. Beneran naon, golan Nabi, beneran naon, golan Allah atuh dekeran. Ieu mah masyaallah. Teu bisa dieureunkeun ditolak. Tinggalkeun bae ku urang. Ente mau ke mana? Enggak ngagungin Nabi ya. Udah Habib aja agungin dulu, saya enggak sempet nih. Tuh tebak tapi eureun nya ditinggalkeun bae ku urang. Eureun tolakna. Datang ka wajaba doang. Rek we eureun. Orang datang kadinya dia, ayuhal. Lain gitu, biasa. Masya Allah. Tentu buka guru Habib ya gitu baik. Nah, guru bejakan enggak? Di sini ada Habib. Siapa? Habib Rozak. Mana? Sono ada. Habib Rozak dari mana tuh? Habib apa bukan? Enggak tahu Habib, enggak tahu bukan dia mah pokoknya mah itu mah dia mah pokoknya mah atuh begitu aja lah. Aduh, Masya Allah. Eta kos kari itu. Ada rese jasana iyalah ma ta'jizu an wa'amatul auliya. Sulit kos gitu. Menghilangkan rasa ngaku di diri urang. Ulah aya nu di aku diri urang ge anu Allah bakal nikmat luar biasa. Tangke wa iza ubdilas muhbisni. Di mana diganti ngaran ku ngaran Allah. Pagawean ku pagawean Allah bakal nuturkeun. Anjeunna ka Gusti dina sakabeh tajalina Allah. Urang nuturkeun teh nuturkeun ngaran Allah Ar-Rahman bae Maha Welas. Urang teh metakeun Rahman Allah di diri urang. Metakeun Rahman Allah di diri urang. Hayu hayang nyawa coba karahmanan urang teh dikerahkeun 100% ja Allah teh Maha Rahman. Engke ke urang teh aya kelainan pasti. Namun urang teh nurutan kitu asma Allah Rahman bae hiji. Atuh engke bakalna urang teh khori ku niladat sorangan. Ja beda teu menang mangeun hayang ieu, hayang. Nah, sia. Ieu ge hayang. Komo dipenta mah. Sebentar tah geus lokana. Ai naon geus urang geus teu boga naon. Aya bakal ai hirup aya bae ge muter beres dibikeun. Geus Rahman urang teh, na Maha Rahman Allah diturutan ku urang. Sehingga engke ge bakal timbul hasep Rahman Allah teh nempel di urang. Kabeh ge bakal ngomong, "Tah bae jelema buarahan jasa pohara, jasa tamah teu meunang aya naon dibikeun bae nya nama." Tah eta teh hasep dapan ku urang ge kadenge. Sabalikna kos di lembur urang teh ulah dideuketan Ki Haji eta mah bos ge kurang teh pelit jasa. Eta kadenge kabeh teh kadenge. Teh ikhlas anu aya di jero hate ge eta teh bakal kaluar atuh lantaran hasepna ke kambe. Hasepna ka ambe omongan nu sok diomongkeun ku nya teh aya henteu akur jeung hate. Lamun teu akur jeung hate engke ge hasepna ge lain deui. Tah teh engke teh hasepna teh ka ambe seungit amat. Atuh dasar tarasi mah sadaya di bulan hebat ge tarasi bae bauna. Tarasi bae lauk asin peda ku urang dibubuy atuh ka ambe teh peda bae kajeun kuku bahage. Kajeun kuku mah ge. Nah, daging ku urang dikulub bakalna ka ambe na daging. Daging amun teu buruk mah daging bae. Kecuali buruk, daging buruk ya.
Kabeh ge sok kurang ngabubuy naon bae ge. Ieu mah coba aing mah deuk nganan garang-garana deuk nipu ieu tai ucing kurang dibubuy. Teh meong sukeun bubuy. Engke ge bakal jo. Ya haseum naonnya. Kaambeul haseum naon kaambeul. Tah, ieu ge urang teh metakeun asma Allah. Ngaran Allah Rahman. Atuh engke urang ge bakal kaambeul Rahman nu aya di diri urang teh. Kitu keneh pagawean, kitu keneh sagala rupa bakal nuturkeun dina sakabeh tajallina. Geus fa iza tajalla di mana tajalli Gusti Allah ku ngaran Allah Al-Qabid in qabado. Ike wayan qabidul wujud bi qabdihi. Artina eta mah sakadar contoh naon bae. Lamun ayeuna mah qabdu Allah Al-Qabidu ditajallikeun urang bakal merengket cieun. Tahun bae nu ditajallikeun ku Gusti Allah, pagawean Allah tajalli urang bakal neuleuh. Asma Allah ditajallikeun bakal neuleuh. Sagala rupa bae. Lamun Rahman Allah ditajallikeun urang teh bakal neuleuh kana tajallina sifat Rahman Allah. Tajallina Rahim Allah. Kabeh bae Asmaul Husna. La ilaha illallah. Non gitu karena walillahil asmaul husna kabeh Rahmanur Rahim Malikul Qudus Salamul Terus bakal naon bae nu ditajallikeun urang makan itu. Ngan engke moal kuat. Moal kuat engke. Moal kuat lamun tajalli geus datang ka zat mah. Lamun kana sifat mah masih keneh kuat. Tapi lamun kana ditajallikeun geus kana zatna urang geus bisa nyaritakeun hese bae. Pas Kangjeng Nabi Musa begitu Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah ke Gunung Tursina, kemudian puasa 40 poe, mantak di Cisoka, sok kita puasa 40 poe. Ki Haji Hamid. Waktu muti ulah ngadaharna naon nya. Sangu bae jeung uyah endogan geus etik. Aduh. 40 poe 40 penting Kangjeng Nabi Musa. Kata Kangjeng Nabi Musa teh pernah kesalahan sekali begitu keur puasa nyiwak diundur deui. Diundur. Eueuh ngeunah kok ieu bisa teu ngeunah carekan ku Gusti Allah bongan nyiwak. Ti beurang puasa teu meunang nyiwak. Kunaon nanyakeun Kangjeng Nabi Musa ku pan ieu nyiwak pan diparentah diparentah ge di jam 10 ka handas bukan ka diulah. Kok ya bisa arata tengeunah ibadah kunaon lantaran bau sungut narada kurang sehingga malaikat narada kurang. Jadi makin bau sungut urang keur puasa mah makin loba malaikat teh. Ulah haju ngajah ngadahar jengkol ulah abe bau. Ieu mah bau ge bau di handak. Ka dieu teh teh malaikat seungit cak malaikat nah kos kitu teh. Nu cak urang bau cak malaikat mah seungit. Anu cak urang seungit cak malaikat mah bau. Beda. Terus beda bae. Nah, kuari teh ibadah terus nikatkeun Kangjeng Nabi Musa. Panggil ka Gunung Tursina. Tek bae. Ku Gusti Allah kitu ditajallikeun. Falamma tajalla Musa sa'qa. Begitu tajalli Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah, kelenger Kangjeng Nabi Musa. Kelenger lain teu kuat. Teu kuat. Beres. Terus mukalamah jeung Gusti Allah, wa matil ka biyaminika ya Musa. No nu aya di leungeun anjeun Musa. Eta Kangjeng Nabi Musa ngajawab hiya asoi atawakkau biha wa aqutu biha wa fiha ma'aribu. Eta bahasa Kangjeng Nabi Musa dina Al-Qur'an kos kitu. Tak dipertanyakeun, panjang amat ngajawabna. Naon wae di leungeun maneh Musa teh cukup bae, ieu mah tungked geus kitu. Iman teu ieu tungked abdi paranti lumpang pake teteken oge paranti ngabiringkeun be jeung panti nyuai-nyuaikeun jeung loba-loba deui we panjang amat Musa geunaheun cenah ngobrol jeung Gusti Allah. Jadi ditanya sakitu teh jawabanna loba biasa ayeuna urang yang mau ditanya ku kabogoh teh jalan mana tuh Kak? Jalan mah tadi nama dekat itu, aju asa-asa bersih goreng aju jalan ka dieu, jalan ka dieu goreng keneh bae. Pas didinya rada macet, terus ka dieu tut bah terus bau cak bogo panjang mata nyarita. Naon eta lazat nikmat luar biasa. Suarana teh hipu kadang.
Incan gak ditangkep sorana doang geus. Aduh, Masya Allah, hasanah kana jantung tiis. Luar biasa. Masya Allah. Eta bibirna teh kadedelekeun. Ka sumur-sumur pareum diomongkeun geunyan. Masya Allah, sumur pareum. Biasana di tukang ini mah teh sumur ka mana eta. Eueuh geus diuruk. Emang diuruk kunaon kitu aya orayan dan naon apa yang rumah. Wah, kan kos kitu bae kudu diomong-omong. Kunaon dan ngeuna. Gitulah. Jadi kelenger Kangjeng Nabi Musa teh. Tah eta teu kuat. Nah iyalah lamun urang geus ditajalikeun, mun tajalli kos kitu moal kuat. Tapi Kangjeng Nabi urang mah ketika dimerajkeun tajalli sami. Teu kacaritakeun kelenger malah nikmat. Mantak luhuran Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah ieu kuari boro-boro tajalli ka Gusti Allah ku angin geus kalenger urang. Geus kalenger. Itu tajalli teh kos kitu. Engke mah ditajalikeun teh dina pagawean, dina sifat-sifat, dina naon. Pokona jelema geus tajalli mah kadeuleuk bakal kanyahoan jelema anu boro-boro tajalli kakarak merasa bahwa ieu teh gerak Allah bakal kanyahoan. Jelema teh kadeuleuan bakalna mimiti ka diri urang, geus ka diri urang ka batur. Sebab anu aya di diri urang teh aya di diri batur, bakalna kos kitu. Urang teh lamun mikiran bae bahwa ieu teh kabeh ge gerak Allah, jeung kabeh ge makhluk Allah. Makhluk Allah kabeh perlu dihormati. Pan ayeuna urang teh mikiran Allah bae geus tinggalkeun syariat tah. Kamari lamun manggi reungit dipaehan kuari mah lantaran geus teu bersyariat neuleureungit teh neuleureungit putusan Allah teu dipaehan. Wang wing wong itu makhluk Allah boro-boro deuk maehan urang bisa ge henteu neuleukeun gerak Allah nempel di dieu moal sanajan cak syariat mah meunang dipaehan tapi urang geus leungit syariat teh kajeun teuing beureun aya dahareunnyana di dieu dihormatkan ku urang reungit ya dina pada bahwa ieu teh makhluk Allah kitu keneh ka sireum terus urang teh mun manggi sireum teh lain dikitukeun sia sireum teh nya maliti tamimiti di diri urang kan kos kitu teh tah tajalli berarti teh aya pagawean Allah di dinya tapak dadamelan Allah direungit di kabeh urang teh ngahormati teh da urang ge geus menghormati ka Gusti Allah naon aya di diri urang teh naon aya di diri Allah engke leuleuh batur teh kos kitu eta teh ai ge kos kitu akur berarti wali jeung wali teh nyaho kulantaran kadeuleuh cirina kos kitu kadeuleuh cirina kos kitu akur jeung aing itu ge akur tah kos urang bae pas urang nonton bola akur nya ge nonton bola akur berarti saruat teh pada bloona. Urang ngridit, itu ngridit akur berarti pada ngridit akur. Urang kabang nyana kabang sarua bae. Itu bisa dibohongan ka jeung kumaha ge. Oh, eta ge nu apik jeung nu apik teh bakal akur. Bakal nyahoeun. Sebab urang teh ngarasakeun urang apik, itu ge apik oh berarti akur. Naik deh urang itu ge naik akur. Kitu ge tajalli gitu kan. Nya tajallina engke di mana sebab aya 3 rupa. Aya fil afal, aya fil sifat, aya fil zat. Ngan anu zat mah hese jasa. Mentak nauhidkeun ka Allah dina afal, nauhidkeun ka Allah dina sifat, ieu secara global. Praktekna hiji-hiji sakumaha nu geus dihareup ke kudu ulangi deui. Ieu mah keur carita bae. Hiji bae ge heula, tauhid fil afal. Sa ieu ditauhidkeun sampai neuleuh naon bae aya pagawean Allah. Allah bae. Jadi ditajalikeun geus urang kana naon bae ka buah-buah buruk dihormat ku urang. Geus marka harti kudu sejen. Kos kitulah tajalli. Tak engke kebal ngomong rarasa. Jadi ngomong sebab ieu teh pan kabeh ge benda-benda teh ngararomong kabeh ge. Ngaromong benda teh ngararomong kabeh ge. Batu ngomong kabeh ngomongan ngomongna lain cara urang ki lain cara dukun bisa ditanya lain. Jadi urang teh ngomong bicara. Nah, nu teh cek ebit GAD. Tah eta teh bertanya teh cukupnya pada robot yang bergoyang. Sebab eta teh ngomong dah gitu. Di laut ngomong kabeh ngomong teh bicara. Mantap teh engke lamun kawali mah beda-beda lantaran kumaha isarahna. Jelema muriang dibawa ka jana. Oh, eta beta make daun eta tah. Eta teh keur ditajalikeun ku Allah. Can pugu aku urang diturutan ieu. Durutan oh kiai anu ge mere jampe teh ya make daun anu. Ieu panyakitna aku teh make daun anu. Paeh.
Itu melalui petunjuk orang nurutan. Jadi sebenarnya satu turut satu. Teh kok sekarang itu batak pakai anu tak. Teh geus teu ka udang ku urang. Sebenarnya satu turut. Nah, kok kitu mah lantaran nyana ge isuk pageto mah lain deui meureun. Kasih jelema nu sejen mah isuk pageto lain deui ka jelema nu sejen mah. Henteu selalu eta bae henteu. Kumaha prakna bae. Tah kitulah ditajalikeun ku Gusti Allah Subhanahu